Neng. Apa sih anu nang neng weh? Ini genit pisan. Mikir atuh, pada udah punya suami. Si datang deui misalkan ku aing. Sebelum pisan jalur teh. Amal. Kita misalkan gua. Ih, karena belum murah. Apa kembali lagi ke sini? Ya. Ya, berapa? Gua Ya, 100.000. enggak tahu. Enggak tahu saya mah. Kasih atuh, ah. Naon, Cek? Naon? Geuleuh geranya sumpah tadi tuh di tukang gitu. Bapak-bapak minta aku nyuruh buka baju di buruhan 100.000. Terus dibuka baju na. Yang minta tuh amit-amit. Hari kan 100.000 jelas naon? Iya. Oh, Iya duit. dibuka enggak? Dibuka 100. Aing minta keur butuh duit ya yang jajan. Kemana di aing ge minta ka saya na? Aing jangan teh euy. Kesel euy aduh. Aing ngapal sapas. Eta duit euy. Hah? Karena di dia Nangkring lah. angkring anjay teh. Nah, Iya mang ya. Mang beli gorengan karep mang ya lapar. Duit sama aing mah minta duit sama ya aya. detik-detik kita, Kau denger tuh mang deng. tapi buruhan. Oke dibere bala-bala hiji. Oh, begitu. Heeh. Kurang mangkat lah ya. Mang. Mang. Buru atuh ieu. Buri Gila pisan. ya betul, Buri. Mah. Uru mang lo hila. Aduh. Aduh, udah kemana duit ayo? Kumana nya? Aing mana kemana duit aing? Aing mah gak meunang duit kenapa apes. Aceh tapi lu ngalana. Tapi mau Aceh sendiri. Mas, balik ke mana? Iya Aceh kana nu eta ieu. Mau aing. Geus, ieu saya geus. Aing ke mana yang Aceh? Tinggikan aing ke head. Aing ke mana yang Aceh? Tapi itu bisa naik. Wah, aing bisa naik. Bisanya? Bisa. Yuk, Ala kapan naikkeun? ala ulah yuk. Ala koplok tadi kan aing bisa naik. Bisa sama Bro, mana tuh balik dulu? Buru ke pasar obrol ya aing ke pasar Aceh. Pacar ya aku saya itu. Pacar. Bajing edan ieu. Bukan anak euy. Mah, aing gua heula bedog ya dagoan. Mah, dagoan aing mau bedog. Ulah dituar siapa mau bedog. Wah, sae rambutan aing kedua nyalaan ha. Turun mah sia. Turun mah sia. Wah aing teu turun rojok wae ya. Turun mah sia, ha? Turun mah, ha? Turun. Wah aing. Wah, turun mah. Turun mah. Hah? Turun mah. Tobok wae. Turun. Goblok teh. Naon dia? Aceh aing ya. Turun mah. Kita saya. Ha? Wan, si Didi. Turun. Si Didi atuh. Wah, kiraon. Turun mah. Ha? Turun mah. Hah? Bisa wae. Turun. 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 Anjing. Turun. Turun. Turun mah. Ha? Radu Aceh aing, padu dialaan wae. Tolong. Kita salah, kita salah, hah? Kita salah. Heh, tolong. Tolong, rambutan aing san kena dialah padu dialaan wae. Ramadan. Ah. Pang nambutkeun korek. Hah? Pang nambutkeun korek kasih Depi aing yang ngerokok korek. Bener ieu teh. Bener. Ya. Tungguan. Acing kitu teh apa masalah anjing. Siksa poe. Mun bakal sia ada buka aing. Hah? Saya ngajak buka sia aing mata tadi keur ngopi di dieu. Saha? Aing mau masalah naon jeung sia anjing. Dia mah datang-datang punten ke assalamualaikum ka aing kana muka ieu teh. Hah? Bang sudah sia ngajak buka aing lah naon? Aing gak boga sakeunaon ka sia. Anjing aing ngomong jeung anu ceuling laik ieu pusing aing. Kami
Bener ieu mah geus. Teu salah ngomong si Didis si ieu nya gelut ka aing teh. Dan maksudna wah berarti ya si Didis ieu nya begara-garana. Sampeun jeung ayam. Ini anjing andar nya kali duduk aya bat. Aduh, kita lihat teh ka Didis na sok. Mana korek? Nah, jojol korek. Cenah cek sia tadi aing ngajak gelut cenah ka si ieu naon maksud? Cek si Didis nama kieu Didis nama. Aduh, ieu kumaha nu dirasa? Kupingkeun ya. Abi teh miwalang ka Mang Budak, pangambilkeun korek ka Repi. Abi bade ngarokot teh korek. Ai kamari ngajak gelut aing. Teu balik. Sia maksudna kumaha? Saha nu ngajak gelut teh saha? Hah? Kudu diangkat ngomong, aing biasa teh ngomong. Anjing ah. Lihat lumayan. Bocah ewang. Ulah cai mereka bikin we. Lah mikir bocah ewang sih lumayan. Iya, cai emang tapal sih itu tapi pandi nu batur kan balik. Urang meureunnan. Hak batur ulah aing teh bikin. Geus arah jadi kita berdua bocah ewang. Lah, Geus wang bikin ku aing we. geus ku aing bikin jadi ngajarok di dieu tuan. Juga tujuh. Mang. Kalau kita duit tuh. Duit 100. nya leungit di mana? Usi mang itu tuh keluar kenapa? Oh, nu tadi calik duaan di dinya. Nya di sana kalau pesakat bener lebih mah. Nuhun pisan ya, siap. Nuhun ya. Ya. Kok orang aku aing cekot lah, gua juga kabur mah. Ah, anta harus si Ujang itu aci 100 yang di anu abi tadi murah. Murah 100 pan tadi tuh dijakeun di susul ah. Di AA cenah. Sok geula. Aya. Pasti aya di nu pasar aga ya. Abi mah nu abi mah. Iya aya teh 100. Nu abi teh. Sami aci neun kieu. Sami artos mah. Ih, naon? Ayo A. Cina aku mah pikiranna kan duit nambah segitu. Hah? Naon dia? Keur hitung duit lah. Oji, lo kan duit nang. Banyaknya. Aing sulap mah eta, duit eta bisa sulap aing. Sulap kumaha? Aing Gampang. percaya di buru wae mana mah. Moal aing jagoana sulap mah ti bageura. Dibere ti aki aing pan aing terusna. Muncul pun aing. Minjem kumaha? Ngijem bae ku aing sulap. Sabaraha duitna? 100. 100. Wah, ini sudah 100 bisa jadi 1000. Percaya tak? Teu lah teu percaya. Wah, siap. Tinggal 5, tinggal ya. Tinggal. Sok tik aing ngalikeun. Fokus. Teu sok aing fokus. Ulang dari fokus. Teu sok. Cicing. Anjing. Sia pinternya. Anjir. Nyangka. Atuh aing teh atuh nah kumaha? Bener euy maneh Rik euy. Nyangka murid teh dilawan gitu. Bagus kok pae teh di mana? Rik. Teu nyangka anjing kuduri euy. Mang Didi serbok ku aing di jairan. Padahal duit panina 1000. Lumayan paling menang 100.000. Untung aing cerdik, kamu tak cerdik. Aing mah menang duit pun apal kieu mah. Besar milik meureun cege. Kek. Anu 100 nah kamanakeun si Burik teh? Atuh aing ditekor 100. Burik! Pang masihkeun HP ka Mang Wawan. Hah? Pang masihkeun HP ka Mang Wawan. Bener? Heeh, pang masihkeun HP ka Mang Wawan. Ke lamun tos ka di deui nya. Yakin? Yakin heueuh. Nah, Bener. siap. Buru. Mau omongan. Aku mikir apa? Lah. Aing. Hah? Aing mau ya. Awangnya Pak, awangnya saya terang Pak. Wes, gimana? Ih, kebenaran nungguan HP ya tuh. HP aing teh Dia dititipkan ke Mang Budak ya, Neng? Nyokot HP Di ka Mang Budak kan dia teh. Mang Budak kumaha urang mah teu panggil jeung si budak. Aduh, bayarna ya budak aing mah. Aduh. Nah, Oh, Bo. HP geus ka Mang Wawan kencan. HP geus ka Mang Wawan kencan. Des, geus beres. Kurit poe HP-na. Dipoe kumaha maksudna? Dipoe cenah mah. Yo, wan aing kakaraeun. Sini Des, nitah udog go. Etaan HP. Aduh anjing. Bos eta teh budak kan kasih etakeun aku. Terus ieu kumaha mang HP mah? HP budak urang eta. Sakit anjing ieu aing. Kumaha teh mah budak. Geus buku apa jalur ieu masuk. Dikieulkeun kumaha HP dikieulkeun kumaha? Urang mah pokona mah tayang nyaho ku eta pokona nama. Bangsa teh tadi Urang kubah. mah tanda di MP. Hah? Dikubah mang cenah. Nyaho lah. Si orang nyaho. Wah sama pundungan kitu. Teh HP teh ieu.
Anjing dasar si Suhidin. Pada nggak syariat teh. Nuhun ka aing teh kitu kunyuk. Aduh anjing.